Go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa tepang deui sareng acara Warta Karawang di MTTV edisi Minggu 25 Mei 2025. Saban sonten hidangan kalawarta satawis ibar pengajaran di Tatar Sunda. Parantos disusun ku temu redaksi saja disanggahkeun dina sontena simkurina aja Jenorasana Sudrajat sareng Syifa Brilianti Sonata nu baris ngadugikeun langkah salam kena. bosen ku kadaharan tepi jalan nu pinuh ku haseup kendaraan motor. Taman Kartika tiasa janten jawabanan. Taman ieu anu parantos dibuka ti pukul 8 nepi ka pukul 10 wengi mangrupikeun salah sahiji hidden gem Karawang. Taman Kartika ieu biasana didatangan ku masyarakat setempat pikeun jogging atanapi ngan ukur mikaresep pamandangan alam. Salian tiboga jalan satapak jeung situ nu estetik. Taman Kartika oge miboga rupa-rupa kadaharan jalanan kalawan harga anu berpantungan. Ayeuna Katrona bakal mesin perjalanan kampung saeureun pamirsa. Oke, Goreng Kotronada ngalaporkan langsung ti Taman Kartika, tepatna di sababaraha titik anu ayeuna rame ku pangunjung. Suasanana rada rame, ditambah cuaca teu panas pisan dibarengan ku angin sore nyegerkeun banget. Taman ieu ngagaduhan pesona sorangan sanes ngan ukur kaendahan alamna, tapi oge sabab rupa-rupa kuliner anu lezat sareng siap ngomean letah pamirsa. Sareng abdi parantos aya salah sahiji panjual di Taman Kartika. Saha ngaran Bapak? Bapak Dani. Oke, ti raha usaha kuliner ieu mimiti diadongkeun di Taman Kartika. Oh, tahun 2020. Naon nu jadi alasan Bapak milih Taman Kartika pikeun ngadongkeun usaha kuliner ieu? Karena banyak pengunjungnya gitu. Terus naon wae tantangan nu sok karandapan dina ngatur usaha kuliner di sabudeureun Taman Kartika saprak taman ieu di Paling tantangannya hujan gitu, ada hujan, terus ada apa itu, ada kegiatan-kegiatan di dalam nggak boleh masuk gitu. Taman nu endah kalayan pandangan anu sae sareng rupa-rupa kadaharan jalanan mangrupikeun alasan utama pangunjung sumping ka dieu. Fasilitas anu nyaman sareng bersih oge mangrupikeun nilai tambihan tempat ieu. Sabudeureun gerbang utama taman, pamirsa tiasa ningali pedagang-pedagang kadaharan rame kalawan pangunjung. Pamirsa sareng abdi parantos aya salah sahiji pangunjung di Taman Kartika. Saha ngaran Bapak jeung Ibu? Ibu Kania. Di Bisri. Oke. Saha nu bareng Bapak atau Ibu kan tempat ieu ayeuna keluarga, rencangan atau sorangan? Sakeluarga, ayah anak tilu, ya. Oke. Terus kunaon Bapak atau Ibu teh ngerasa tempat ieu penting pikeun terus dijaga jeung dikembangkan keluarga jeung pamarentah. Karena tempat ini memang cocok untuk olahraga ya, untuk jalan santai, bagus ya. Sejuk, apalagi sore hari seperti ini, menikmati udara segar. Teteh ieu teh Abdi Merlin sareng rancangan Abdi Salsa di Karangpawitan. naon sabab utama anjeun milih tempat ieu dibandingkan tempat wisata sajian di Karawang? Abdi milih tempat ieu karena suasana asri dibandingkan tempat lain nu sejen. Toge hilap karena pemandangan anu indah, jadi keur padamelan oge atawa sakeluarga. Tempat istirahat. Di mana tempat nu biasana anjeun paling resep pikeun atawa santai sakadar nongkrong di wewengkeun ieu? Aya tempat nu anjeun anggap paling nyaman? Sarua Kos Merlin, tempat paling nyaman yaitu Sabundaran Danau karena anginna seger jeung bisa nenangkeun pikiran serta jauh ti rame kendaraan ongkoh gitu. Taman Kartika dibuka ti unggal poe ti isuk nepi ka peuting.
Di mimitian budak nepi ka dewasa ngajangkat teman ieu paling sering sore sabudeureun. Pengunjung nu datang tiasa jogging atawa meuli kadaharan lajang ngarasakeunana bariduk dina bangku atawa tepi situ nu estetik. Hatur nuhun ka Angkot Runada pikeun laporan kepir kaseukeun ieu. Taman Kartika mangrupikeun tempat anu cocok pikeun nyaepkeun Sabtu jeung Minggu oge leres. Leres pisan, mudah-mudahan pamirsa oge bakal resep pengunjungan ka dieu. Rupika sakitu warta anu diparantos biasa didukikeun pesungkuring ka pamirsa sadayana. Mugi ieu warta janten manfaat kanggo pamirsa sadayana. Wilujeng tembang deui dina waktos anu kapayun. Hatur nuhun wilujeng tembang deui di lain waktos simkuring Aji Janurasana Sudrajat sareng Siva Aprilianti Sonata. Munggaran amit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.